Aya naon mang bener rame? Tapi ya anu dangdutan di ditu tuh. Di mana? Nu bener atuh mah. Henteu tapi ya anu gelo ka dieu puguna. Terus ka mana aya nu gelona? Terus diusir namanya ku mamang sih. Syukur atuh aya kitu. Ih, aya eta naon kira resek? Oh iya, iya es campur ti si Ewok jeung Neng Kokom sebenarnya. Terus ka mana aya wokna? Pan dia anu diusir ku mamang. Emang si Ewok gelo ku naon gitu mang? Si Ewok teh gelo ku cinta, Neng. Si mang mah ditaruh sabener-bener teh. Biasa kita gerak teu lah bisi kalah liur manten. Iya. Mun moal beuh ku mamang. Enak wae. Ya sok atuh. Selamat berjuang. Es campur anyar nyait. Es campur. Es campur anyar nyait. Ih, panas. Aing popoyan kieu hideung atuh. Mang, nembut payung. Mangga sok angge. Nya Mang, nuhun. Campur-campur. Es na tinggalin. Anyar nyait. Es campur. Man. Es. Ewa. Saha ieu meuli poe? Buka kacamatana tuh. Oh, maneh Ip. Dagang naon mana? Dagang es campur. Mono. Yo, tempong urang. Oh, harus gede kahayang mana? Lumayan Ip. Letikan ge nu penting mah halal. Tapi bener man, daripada hasil gede benang korupsi negara coba. Mana yang ngomong tes di mana? Ngontrol tuh biasa. Oh, biasa pengontrolan. Meujeuhna. Pengontrolan maneh capek. Capek. Ngeuli es urang. Kacape leungit, si dia juga leungit. Setara kana es ini we. Iya atuh Agus Muli mah jang mamah-mamah maneh atuh mun teu jang si dia atuh. Mun mana di kaler nih. Geus sok lah meuli 2. Meuli 2. Mamah pilih palayan kok. Eta. Ya, Mbak dia. Sabar 10.000 hijina gocengan. Yuk, Murah tuh sakieu mah. Oh ya. bisa ya. Ulang, Pak. Kada Ip. Yuk, tangkal teh bisa ngomong sih ya. Es campur. Wah, tumhe dekona. Ya ho gaya. Bisa jalan deh. Es campur. Man, hadir. Cam. Batagor tuh. Pan aing teh tadi geus gogorowokan. Es campur. Jona jeung batagor. Goro ya tuh sia teh mun marah sakitu wae kitu. Beunah teu eta es mah teh? Puguh ngeunah, pangeunahna sa Jawa Barat. Wah nya aslian wok. Atuh syukur aya kitu mah. Ieu es campurna ieu tiis kan? Nya bisa mendinginkan hati yang sedang terbakar teu. Sia mah jual ngabucin. Atuh sia teh kitu-kitu wae ngadak wae. Cing ramah dagang mah atuh sia teh. Udah mana mah ngeselin. Geus lah nama yak meuli moal es campur urang ieu. Duh, urang teh da euy. Teu meunang ngamaman es ku si mama sok diseuselan sok pilek cenah. Ih, bewokan tapi manja. Ieu maneh tara ngadar es. Tapi
Neng Kokom kesenengan kana es ieu. Wah, nyaan man euy. Cuma jual ngareurewas atuh. Udah atuh beda ieu mah bahasana atuh. Meuli atuh aing hiji meuli hiji. Mah nya hiji atuh. Hiji wala bating bisa we didaruk si Dadang. Ya. Nah, Pak. Sabaraha ya? 5.000 saja. Murah sekali. Yahoo! Oke, daguana. So. Ayo. Kau pulang lagi mana? Duit kayak ngepas ya. Udah ngepas mau pulangan majeng aing. Makasih ya Ewok, makasih. Nangonan tuh. Ah gitu we pokona. Aing itu lah nya. Oh, Jig. Bye. Sing awet dagangna. Sing beak. Ah, bisa mana? Lumayan, yang kaneng kokom. Atulah. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Ya deh. Wok, aya naon, Wok? Neng kokom aya teu kan? Aya, rek naon? Rek bikin dia ya campur aja neng kokom. Oh. Bewe kurang, ke dibikin kan Kokong? Ieu ulah. Neng kokom na teu. Ieu aya keur sibuk, bewe kurang da sarua ieu dibikin ke ge. Ieu tuh. Yuk. Ayo mana nah kalah diuk di dinya. Anu gua neng kokom. Ih geus lah gerak balik lah. Coba rudat teh ayeuna buku banget mana tah? Menurut kene urang atuh tah banget mana jika gawe rempah gitu. Ieu kalah ngaledek teh mana mah. Geus buru lah gerak balik lah. Oh atuh. Yes. Assalamualaikum. Salam. Aya naon mang bener rame? Tapi ya anu dangdutan di ditu tuh. Di mana? Nu bener atuh mah. Henteu tapi ya anu gelok ka dieu puguna. Terus ka mana aya nu gelona? Pas diusir namanya ku mamang sih. Syukur atuh kitu. Ih aya eta naon ake resek? Oh iya es campur ti si Ewok jeung Neng Kokom soalnya. Terus ka mana aya wokna? Pan dia anu diusir ku mamang. Emang si Ewok dialog ku naon gitu mang? Si Ewok teh galau ku cinta, Neng. Si mang mah ditaruh sabenar-benar teh. Biasa kata gerak teh lah bisi kalah liur manten. Iya. Mun moal beuh ku mamang. Enak wae. Ya sok atuh. Si juragan yang panjang neng kokom ge meuni ulah. Sirik meureun mana pada ngaluda wae ti baheula. Biar aing. Kunaon Asa nyeri lamun kieu ya teh mang pas ngamam eta tadi es campur. Wah, bawa aya racunan Iya sih kan mama. Sok atuh antosan heula mamang bade meser obatnya. Nya tuh. Sok antosan dulu obat. Tong lami mah. Oh, siap. Si Ewok teh kira-kira Neng Kokom kalau diracun awas mun kapanggih ka kuring. Wah, tuh si Ewok geuning. Nah, rek naon atuh si Padawang ka dieu Wok. Teu kira-kira pisan maneh mah si Neng Kokom diracun atuh. Rasa naon atuh ai mana teh kan? Tuh ayeuna nyeriin beuteung sanggeus nginum es nu ti maneh. Wah, manyagan. Ya atuh. Wah, berarti eta es mengandung racun ah. Urang teh nang meuli ti si Maman teh es teh. Wah, teu kira-kira si Maman atuh nya. Teuing. Ayo tuh cang teangan karunya bisa korban sejen kan? Wah, jung we urang rek meuli obat jeung si Neng Kokom. Jik atuh. Wah, balik si Sarman. Pep. Ka mana maneh? Tanang si Maman euy. Sarua aing keneangan si Maman itu. Pada naon mana dengan si Maman? Ai eta ngajual es anu aya racunan kitu di inum nage matak nyeri beuteung atuh. Aduh si Maman ge ngadon nyeri beuteung ngaras ngadan es campur eta. Mah maneh? Geus hayu cang teangan lah. Geus hayu. Ayo. Alhamdulillah euy. Es campur uing geus beak.
Yang bagian ngitung duit. 1 juta, 2 juta, 5 juta, sekian juta. Tuh, si Maman tuh. Wok, samperkeun wok. Ayo, ayo, ayo. Mana? Aing sia. Enggak, ieu aya naon ieu? Aing maneh nanaonan ngajual es campur nu aya racunan. Heuh, sia teh. Hah? Aya racunan. Da teu oge make racun, Ip. Wah, ganeng teh make racun teh mah nya matak nyeri kana beuteung anya. Dan buka tuh teu apa urang mah nyeun es campur ge tutorial tina Google. Mana cik nempo tutorial naon? Yo, jika kieu yo. Oke Google. Cara membuat es campur. Mau dicampur sama apa? Terserah maneh we. Baiklah, mohon tunggu. Cara membuat es campur. 1. Masukkan air ke dalam baskom. Air. Terus? 2. Masukkan gula secukupnya. Terus? 3. Masukkan oli secukupnya. Oli. Terus? 4. Masukkan tanah kering secukupnya. Terus? 5. Masukkan bedak secukupnya. Udah, nu kieu euy. Terus? 6. Masukkan rumput secukupnya. Terus? 7. Aduk sampai merata. Terus? Es campur siap dihidangkan. Nah, euy. Mantap. Bungkusan Tah, tempo baca naon eta bacaanana tuh? es campur oli. Maneh mah ya lamun nempo tutorialnya es campur tina Google sih bener ulah pada we kitu. Heeh, Disediakeun duit tah. Heuh, boib lah duit ayo lah hantepkeun. Mang, yung payung, mangga sok. Iya dengan payung teh euy. Si dia atuh. Terus gimana kitu nanya. Aslian wok. Atuh syukur aing kitu mah. Sik meuli moal. Heula atuh aing dialog eta Oh, heula. siap. Maneh kadang-kadang es. Ini kokom mah senengan kana es urang. Nyaman. Aduh, batuk aing. Aya tuh. Naon eta? Penganyakeun es campur, indah es campur. Dasar deki. Henteu. Rek naon? Si Mama. Emang ayewok dia ya. Gewok. Dia nama tadi tas yang mam. Ulah tak eureun kakok. Sih. Wok. Naon maneh? Kalau balikan deh, urang kurang pematana ka maneh. Tanah si Maman euy. Bener.
Tuh si Maman tuh. Anjing. Eh kamera lagi. Ya tahu aing sih numpang di sana. Kamera diliwat. Itu ada kelan mana? Kamera dari dia. Ada berasa dari dia ya. Ayo mana nana? Lapisan oh, jauh. anjing. Salah. Emang yeuh, lamun nemponya anjing.